deket udung lanceuk iring adi edeng gering nangtung ngalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan deket hati lanceuk tita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang berkasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawas namah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sangat hiji dan nyata geuning hirup lama urang melak bonteng tantu bakal jadi bonteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata geuning hirup mah urang melak cabe bakal jadi cabe nu hade menang nu hade jodona cep adang keur kasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtungna langgeuna hiji tagak babaturan deket udung lanceuk iring adi edeng gering nangtung ngalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan deket hati lanceuk tita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang keur kasep tehnya bengharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawas namah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sangat hiji dan nyata geuning hirup lamun urang melak bonteng pasti bakal jadi bonteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata geuning hirup lamun urang melak cabe pasti bakal jadi cabe nu hade menang nu hade jodona cep adang keur kasep tehnya bengharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawas namah duana diijabah ku Gusti tungtungna bisa ngahiji cocok
Parawan jomblo tong tampikan tong rayungan bisi engke dipuruluk make menyan dijamin kabung bulengan. Ini kok gitu bapak tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Ama sabodo yang penting sukses, otak tidak stres gitu. Nyata, nyata, Panonna edun, irungna edun, bibirna edun, gelisna edun, kurang heureuyang sahanunya hoka bandang sanes kitu. Murunyusna edun, cunihina edun, gumasepna edun, cengosna edun. Keheula alat kudu naik anu kitu, sanes kitu. Awewe ulah olo-olo bisi jadi parawan jomblo tong tampikan tong rayungan bisi engke dipuruluk make menyan dijamin kabung bulengan. Ini kok gitu bapak tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Ama sabodo yang penting sukses, otak tidak stres sanes gitu. Ini kok gitu bapak tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Ama sabodo yang penting sukses, otak tidak stres sanes gitu. Itu bapak tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Ama sabodo yang penting sukses. Menuju nih nasaha atuh eta teh unggal patu pangbut ngaheureuyang pae pika sebel tual sambarangan ka abdi ulah nyangki mojang mirahan meme noel emut heula bilih aya nu teu suka Biasana mojang di zaman kiwari, di toel teh batang pendu malah seri. Komo ninggal pameget artos padedet, dumadakan nuju des ge janten geger. Aya ku kitu nya.
suka Biasana mojang di zaman kiwari di toel teh batan bendu malah seri komo ninggal pameget artos padedet dumadakan nuju deske janten geger biasana mojang di zaman kiwari di toel teh batan bendu malah seri komo ninggal pameget artos padedet dumadakan nuju deske janten geger biasana mojang di zaman kiwari di toel teh batan bendu malah seri komo ninggal pameget artos padedet dumadakan nuju deske janten geger ya kok gitu ya. Mun bareng ningali hirup batur amis panon rapet kana halis beungeut sinis ngumbar nafsu ngumbar fitnah unggal poe panas hate lampah jadi hanteu hade unjang anjang kata tangga di salembur sungguh ngabudah bati ngomongkeun batur sigana teh mun ningali batur maju saeutik ge si gelo teu satuju Ai nah begitu ai meni lucu Ai nah sirik ari rupa jalma hatena jangkrik lamun pareng ningali batur malarat leungeun keprok unggal poe taran telat komo ningali batur sagala bea seurina ngabarakatak tuluy surat mun bareng ningali hirup batur amis panon rapet kana halis beungeut sinis ngumbar nafsu ngumbar fitnah unggal poe panas hate lampah jadi hanteu hade unjang anjang kata tangga di salembur sungguh ngabudah bati ngomongkeun batur sigana teh mun ningali batur maju saeutik ge si gelo teu satuju Ai nah begitu ai mani lucu Ai nah sirik ari rupa jalma hate bejangkrik aya we nya lamun pareng ningali batur malarat
asa bencar. Zaman susah cilaka ulah disiar. Neangan mah kasalamatan keur kieu. Beuki deukeut jeung nu di luhur. Sugan mah aya jalan kaluar. Ulah keur sulit dipersempit beuki ribu. Budak gendut diuk dina karung buku. Dina sumut samutut bari jeung hitut. Bulak balik nulis nomor kode buntut. Beuki lila eta nomor beuki pabaliut. Riweuh dah. Dina otak hayang gera-gera beunghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Disangkana main judi bisa beunghar. Nu puguh mah balangsat nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi. Mumul capek halal haram teu paduli. Bahaya guys. Omong kosong main judi bisa beunghar. Loba bukti harta beak lengkang sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar. Zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jangoman. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi. Mumul capek we haram ge bae lah. Cilaka, cilaka lu. Jampe-jampe harupa. Gera gede, gera lupa. Sing jauh tina maksiat anak ieu ngarasa lamet akhirat. Jampe-jampe harupa. Gera gede, gera lupa. Susah senang omat sholat anak ieu beunghar kade poho jakat. Jampe-jampe harupa pek dudunya
salat anaki beunghar kade poho jaka jampe harupat pek dudunya sata karena lin ibarat hidup di dunia rek dirusa umur dunia jampe harupat prak ibadah sata karena lin ibarat hidup di dunia rek cacap kesalepna datang tong kalut sang harapan pakai timu ulah rek aral subaha anaki sing percaya kanu kawasa mahawelas mata asih mahayang pilih kasih sagala nu karana panku hidup tangtuna bohongan sorangan di bapa ieu pepeli ngarah hidup hirup salawasna eli teu berang teu penting hidup kudu soleh satuntung nyaring ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lo ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu lur pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah deudeuh pasti miskin lain alasan kerluhlah sugih lain alasan kertanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja nah kitu lu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan
pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal nikah dedeuh miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat 11 tahun tara syukur dibere sangsara sakedeung aral dibere beunghar 11 tahun tara syukur ayo ayeuna urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae bulan di langit tinggal saparapat aya waleran ngagantung tekung si parat nah aku naon anjeun beut ngarasa pegat padahal urang nyantel durian nah kadeudeuk bisa unggut kalinduan nah kaasih bisa gedag kaanginan ngarasa leungiteun panutan pamuntangan pedah paanggang mang bulan-bulan cinta nu sajati moal pupus ku jarak cinta nu sajati moal pupus ku waktu nah luas anjeun narima nulian gerareureung ngabohongan diri bade kasaha bade nu mana ulah nyiksa kaduanana bade kasaha bade nu mana ulah hianat kaduanana bade kasaha bade nu mana ulah tega ngulinkeun rasa bade kasaha bade nu mana nganu sajati nu mawa bagja kadeudeuk bisa unggut kalinduan nah kaasih bisa gedag kaanginan ngarasa leungiteun panutan pamuntangan pedah paanggang mang bulan-bulan cinta nu sajati moal pupus ku jarak cinta nu sajati moal pupus ku waktu nah luas anjeun narima nulian gerareureung ngabohongan diri bade kasaha bade nu mana ulah nyiksa kaduanana bade kasaha bade nu mana ulah hianat kaduanana
7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tetang tuh di mana mangkalna, no penting mah asara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mahnya tang tuh capek, nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari bati teu sapirangannya kudu dikumaha, dengan sakitu kanyataanana. Komodo Mang Darman teh bogaana no masih di SD kene. Kaperluanana teh loba kaji, ada geuning ayeuna mah sakola teh sagala duit. Waduh, ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari keur nu sangsara mah anger we sesak napas nya mangge aja. Kungsi hiji waktu budak Mang Darman temenang asup sakola. Bulantaran 3 bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek di kumaha deui puguh hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah tetang tuh hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sababawah dari jalan kapal Mang Darman nginjem nginjemna ka saha deui mun lain ka tukang renten. Da geus puguh ari tetanggana mah sarua wae. Imah nu ngan sagede kandang monyet teh suratna diborahkeun nya tong reuwas. Lamun waktu malikeun leuwihna teh ditangtukeun sakitu persena. Da geus puguh ari tukang renten mah ti baheula oge leuwih edan batan ucing garong. Leuwih edan batan ucing garong. Karunya teuing Mang Darman eger mah hirup kapence. Aya nu nambah ngagencet Mang Darman uyuhan tepejet. Tapi aya hikmah namanya anger. Tisaprak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna. Unggal poe udar ider susuganan jeruk beak. Aya batir ada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jalma mun keur sial sagala ge mata owah. Keur nagong di hiji jalan jeruk acan payu-payu acan kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu leuwih tanggunganana diangkut kana truk. Mang Darman bati gogodeg basa nampak kaputusan yen tanggungan jeung jerukna kudu ditebus sakitu. Opat poe ti harita Mang Darman niat rek nebus. Da kabeneran aya keneh duit sesa panginjoman ti ucing garong teh. Sing horeng geuning sing gorengan tinggal tanggunganana. Jerukna teuing ka mana duka dileg-leg usaha. Mang Darman tong kaget Mang Darman. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Tong kaget Mang Darman. Bangsa urang mah rea nu aneh. Kahanap ngagalaksa kaluhur leletah. Tong pipileueun urang mah Mang Darman. Bae da dodoja mah biasa. Ceuk kolot-kolot urang teh mah hirup pinuh dodoja teh lir ibarat lempang nanya. Pan gitu
Engke mun geus nepi ka puncak sok panggih pemandangan enak. Sugan we atuh Mang Darma. Surat imah sugan katebus deui. Tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Darma. Dalawa pisan jelema beuki jeruk teh. Tibung ge meureun beukir kana jeruk mah. Da jelema eta oge. Atuh sugan isuk pageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Darma. Da urang mah ukur ikhtiar. Hasil henteu mah urang sangakeun we kana kagungan. Sing sabar Mang Darma. Tong jadi dendam, tong jadi kiru hate, bisi hirup beuki hese. Tong jadi kiru hate, bisi hirup beuki hese. Kalem Mang Darma. Panjang sobat. Tong dipikiran jeruk mah, jeung abdi ge tadi jelema mah bareuki cenah jeruk. Ayeuna si Mang Tis bagian ayeuna. Iya, bagian ayeuna. Kayaknya pesen kopi teh opat gitu. Kopi teh Indomina sekalian. Tis kopi opat tong ngatanya tong nu hiji tong amis ting. Nah, ieu tong digulaan, tong dikopian. Sageun naon nya. Oke, bang tadi kan eta roti mah geus. Anu tadi teh. Siap pantau hadap geus di kuncian. Anak ya orang kuncian lah tuh. Kuncian namanya kurang sare maksudnya. Jadi jam-jam kan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar, sare. Ngago ngobrol seserian dahar deui sare deui. Kopi udut geus geunah pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah tah harita. Gara-gara naon? Teuing lulungu nya aya dongeng nanti gereja dongengnya. Urang emang dongeng saya ge rada poho-poho deui ya tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi. Tuluy nginum kopi ngalabok roti tengik buatan pabrik si Bunhal. Cap beurit di roti tengik. Tunuh deui sare deui. Nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Jalan mana ya kunti? Ya dah, kunti mah di mana ayo lah. Bakat kurewas nyaberangna hudang deui angger kene. Mung mandi. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui. Buatan pabrik si Bunhal kene nya eta we cap beurit kene. Kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poe ti saprak dewek hirup sorangan. Indung bapa geus teu boga pamajikan ditalak 2 anak 5 kabeh milu ka indungna. Dahar oge sok ngajukan ka warung nasi si Wajabrik tah. Bari sangu teh sok rada gigih. Sangu gigih teh kabeli jeung deungeunna da. Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare erek iraha meunang duit, rek iraha beungharna. Nya kopat ayeuna maloba jelema teh kitu, lamun dulur senang dipake pamentaan. Ya kan sakalina ditulungan lain mikir ditulungan teh ngareungeuneunaheun. Tuluy bolak-balik teu mikir matak lamun balangsak teh mah wilujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya tapi sekali waktu pernah kieu nya. Kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy. Beuki mung we kana mandi teh. Tuluy dina ubin lalangiran tulas tulis jadi saja keur bapak-bapak penguasa. Nah eta ku anehnya.
kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan maca saja tarik pisan kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan kira aduh rupa-rupa tak gara-gara eta terus ting kumaha da ting sanu comel ting sanu bebeja nya da berang poe isukna goreng ditewak tentara aya wae lah tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka 4 poena pagawean terobah anger sare bari anger mumul mandi nepi ka 4 poena tah bau ajang juga bau anjing leuweung teh ya tapi kayaknya menang kesenangan eta aya ku nikmat kacida menang simut-simut haneut menang bolu-bolu haneut menang kopi panas menang udud aya ku tegap moset alah tah ketika kieu pung ya lebih ka poe ayeuna lamun kabeneran selon tah ieu panyakit ya teu boga duit keur ngopi teu boga duit keur udud sok ngadadak jadi sono iraha ka kodim deui atuh simut-simut haneut rokok gratis bolu haneut gratis dibere kamar maksudnya lain hayang di saya mah kakodim teh nya tah hayang udud gratis jeung boluna gitu. Mun aya ka bapak-bapak di kodim ada urang Sunda mah geuning kada banyol teh kira-kira ulah janten raheut mana. Tah kitu. Roger ganti tewemel. Tah kitu ah. Geulis